Jadi ya ruksakna dunya teh ku leungeun aja jelema boh di daratan boh di lautan. Percaya si lain Allah nyeun neraka? Percanten atuh. Yakin. Teu ragu-ragu. Benar? Atuh teu kudu ku urang da Allah ge geus nyeun neraka geuna da aya pi tempatna. Percaya pemerintah geus nyeun pangbuyan? Percaya pemerintah geus nyeun polisi? Percaya pemerintah geus nyeun jaksa, hakim? Percaya? Heuh geus lain atuh ulah hakiman batur. Ulama yang hakim sendiri. Tak kitu. Ulah ngewakan nu garoreng lah. Doakeun nu kitu teh. Panghadena jelema lintang ti ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang. Bab sarana jeung prasarana geus aya di urang, akal, pikiran, budi, pamilih, rasa, perasaan. Nah, teu dipake atuh. Nya, matak di dieu pentingna urang. Kahirupan dunya teh aya nu leuwih alus dibatan kahirupan dunya nyatana akhirat. Surga pi tempatna jelema anu iman jeung takwa ka Allah. Arab jaipongan dewek rek niga nu ganteng. Atuh lamun kitu mah tutup lawang sigotaka. Aya rek amak meureun ilmu eueuh. Alah. Tabah hirup ah. Abong lain romongan sia teh. Apa salah atuh gaya kageuleuh. Di dieu meureun anu disebut ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana. Mohon. Tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda. Beda pasangan. Kudu ngamaklum. Lain teh. Kumaha? Ieu teh ngahalangan pisan ieu teh kudu ngalap saeutik. Mohon. Tadi da sesah atuh parantos ieu sesah. Lain sesah tuh lain jagongan ku bata. Alah. Pikat cekas aya nama tuh. Saya demokrasi teh da dewe milu ka jelema loba. Nya leres. Alah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nya euy. Mohon. Allah. Aduh, jang. Pulang Kang. Itu nya teh geus harorea main mangawayang teh dina duit leutik mah. Akang mah kitu we 70 ka luhur kan. Heeh, lain guna naon we aya dewek narima murah teh mun ada sarua jeung ngabunuh dalang-dalang nu sajen. PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya sapanggung. Pinuh tah. Nyago malepat. Pinuh ku wirang. Nokan meureun terus. Mohon. Cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna. Tayangkeun we. Cina berusahanya. Sabab naon bisana aya nu rame teh aya nu teu rame. Eta beres Akang. Heuh. Beres. Ieu lemahna dina ieu tambahan. Kitu. Sabab aya keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi. Tiada hari tanpa kreativitas. Belajar terus, long life education. Waduh, sepanjang hidup kita belajar terus. Sanajan dalang geus kolot. Bucu baca mah terus. Rasul oge pan kitu. Kumaha? Kawit ayat nu katampi teh Iqra. Ulah ieu laras. Baca. Baca teh lain maca buku. Lain buku-buku, kabeh bacaeun. Alam. Ya? Tapakur, tadakur, tasyakur. Laras. Baca terus. Cenah eta geus kolot, peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot. Tah. Cing era kurang kaler. Kurang kaler kumaha? Kumaha tah? Kurang kaler, kurang Inggris. Kata urang Subang. Kumaha tah? Kurang barat. Cek kurang Inggris kumaha tah? Better late than never. Waduh. Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali. Walah eta saya. Iya kan? Betul. Aing dia cepot ayeuna lain cepot baheula. Cepotnya gaul. Ayeuna mah berubah gaul di internet aya aing Facebook-Facebookan, website. Nya website aya geuning. www.cepot.com. Eta cepot.com teh aya. Lain dorot atuh belagu. Dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara.
kecukup ku Bupati Unggul Polok laras. tapi tanpa sabilungan gawe barang pahyek-hyek leungeun pantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud Antara pemimpin sareng rakyat. heeh ngahiji Laras gitu. bener Mohon laras. ulah nepi ka pakia-kia ulah pagirang-girang tampian Ulah silih andalkeun. atau dina widang keamanan pon kitu naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul urang ge bertanggung jawab eta teh sis kamling jeung sajabana nah nutupan janela nutupan panto nulakan janela nulakan panto rek nitah polisi wae urang oge kudu ngaboga rasa tanggung jawab heuh Laras gitu. atuh dina widang kebersihan tuh bacaeun eta oge Bacaeun kumaha Kang? bayangkeun lamun eta runtah Ya. kurunyung teh hujan kabawa kana solokan-solokan menet dina got banjir jadina rugi batur Banjir Cileunca. di buruan saha we aya runtah we ngeureuyeun Ya. kanya Pisah kana tempat. heeh nah gitu disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna boh di daratan boh di lautan teh kuleungeun-leungeun jelema Ya, gitu bener. Laras. oh katerangan ieu dunya ruksak ku maung Tuh, aya. atawa ku kucing bener Nya laras. Kira aku kucing nuar kainya. sagalak-galakna ge maung Moal. nya Nya. anu dihakan nganu kur semet daging can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan leunca dek ngaredok bayangkeun ku silaing Laras. Laras. alah tos di Cimahi we teh dek teh euy Ngadeblok. Ngadeblok. ngadeblo lumayan gaji teh dua anya kopi Beres. Pelayagan ge. buru-buru sia ilit ka itu si oga karunya Antep we eta lah. Da sami putrana itu ge. heeh Ya dua. Saya ge dua kali gaji. ya Dua hati dua. jadi ieu ruksakna dunya teh ku leungeun-leungeun aja jelema boh di daratan boh di Lautan. tuh rek nyalakeun saha da bongan bangkong bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pas ini teh dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cemeti Artosna? bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh itu Hartosin berenya keprok. ngomong ayeuna masuk muringkak bulu punuk aing mah Kumaha? tukang newak ditewak Nya tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa hah? Lamun aya jelema koruptor kitu bejakeun ka Dedi dibacok wae tinggal itu. Iya, Dedi bedog. Nah, ulah disebut urang babakan Surabaya aing teh bisa ngadek nu kitu. Beres. Heuh, tapi eta teh kena ku hukum deui. Ulah kalebihan we berdinakna kan. Heeh. Percaya si lain Allah nyeun neraka? Ya percanten atuh. Yakin. Teu ragu-ragu. Benar? Benaras. Atuh teu kudu ku urang da Allah ge geus nyeun neraka keun da aya pi tempateunana. Percaya pemerintah geus nyeun pangbuyan. Percanten. Percaya pemerintah geus nyeun polisi. Percanten. Percaya pemerintah geus nyeun jaksa, hakim. Percanten. Percaya. Heuh tong geus lain atuh ulah hakiman batur. Heeh. Ulama yang hakim sendiri. Tak kitu. Cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna. Dari hileud mah ayeuna simulna bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna. Laras. Tapi di mana geus peuteuyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteuy ka mana jalanna? Cacak peuteuy tah. Ka mana nya tah? Komo negara hileudna teh riab pisan. Oh, buku we atuh. Ya. Dia gede na. Heeh. Model ayeuna ke kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras. Ekstasi Mirasnya miras teh jeung sajabana ayeuna narkoba narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli laras ngelem geuning heeh dalig ngomong bari ngomong balelor pokona lah tong macam-macam anjing ku aing aya macam-macam bejakeun aing ka Dedi bedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok jeung demi Allah jeung anjing heeh gara pek bayangkeun ku jelaing leuheung eta mah leuheung da lantaran nginum anu kurang ajar mah nu teu nginum mabok ada moal aya mabok naon kakawasaan mabok pangkat jeung sajabana nepi ka perebut gini heeh laras bayangkeun
da orientasi karena kekawasaan lain dek jadi medium boh jadi wakil rakyat boh jadi pejabat Leres. nya lamun orientasi karena kekawasaan ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana suku kasang rupacara Mohon. duit negara duit rakyat dileg-leg terus bener Leres. kolot baheula geus ngomong dinyanyiikeun Kumaha. lampah beunteur ku urang ulah ditiru Leres. odong mut odong barang hakan cacing ngarengko disantok teu nyahoeun di jero aya usupan nu mah tak cing gari riwil geuning ayeuna di Bararui si goblok teh tah paduli teuing aing buat goblok oge Nya ulah goblok teuing, ulah kasar-kasar teuing. wah cara bisa anu kasinggung paduli teuing tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing Beres ada laku-lampah sorangan. Kadeda ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mula kade buah hade mula goreng buah Goreng. itu cek aing ge ulah ngewa kanu garoreng lah doakeun nu kitu teh panghadena jelema lintang ting ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang Eta teh ulah dem-dem. heeh sebab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pindah ka dosana Eta geuninnya. da jelema mah aya kurobah Mau laras gitu. tak itu mudah-mudahan cing bisa ngararobah sikap da Allah mau bisa ngarobah lindang ti urang Mohon. sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh nya Laras. matak di dia pentingnya urang kahirupan dunia teh aya nu leuwih alus dibatan kahirupan dunia nyatana akhirat Laras. surga pitempatna jelema anu iman jeung takwa ka Allah Mohon. surga teh bahasa kawi teh bahasa Jawa Nah, naon kecap dina surga. bahasa Arab nama jannah Jannah. Oh, Siti Nur. jannah teh tempat kanikmatan kebon Eta teh. kebon teh nya biro buanin uhulaha artina anu reumeuy ku bubuahan Laras. peke tempo si lain init ka kebon gini Mohon. nempo bubuahan boh rambutan uruy teh heeh tah sawarga teh kitu Segala nyam. gimana atuh tak kumaha di dieu hate pek gereplakan naon eta hate sabab naon sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak Sapartos. pan anu dipelakeun mah cing soleh maneh teh jang cing pinter cing jujur cing bener tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak naon syirik pidik yaya kaniaya iren panaten dudupak nurupak lupat simuat ujug ria takabur nyaci nyaon nyaci siksik melik teu kaopan tepayaan cap jahe buntut kasiran merege hese pedit jeung ngobol baduy itu naon tadaruslan Kebersih. tadarusan da aing teh nu benerkeun di dieu mah barelegug sih mah Kita burung. soak kita apa nah gitu Mohon kan. ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh Eta teh. heeh Nya kan. ngan dina pelebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong Ulah disada. beda deui disada jeung ngomong Ulah disada tapi aing ngomong mah make aturan Laras. make akal pikiran budi pamilih rasa perasaan make ilmu make data-data nu otentik berargumentasi eta ngomong ai disada mah teu beda ti beo grepek beo assalamualaikum Beo tah. ditanyakeun ku aing naon teh artina assalamualaikum gitu we terus lalolobana anu mah jelema teh disada Laras. heeh naon sababna Naon tah? sabab lolobana di urang mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris beda pengalaman kudu berpengalaman hirup mah cuy Laras. tuh rek arinit Tong sudah direret atuh. Dengan deblo nih eta. dia kadeblo kade sia kajari tem Namoan atuh dilakukan jauh. nah di sari teu aya aya masjid Aya. maksudnya aing teh salat gitu Nya di baheula ke masjid mah aya. alah
nya mohon lartos pisan numatak tak itu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung mangga butuh eta teh tukeurkeun kumaha atuh lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah cing ikhlas ya jeung cing ridho kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta mun riab murudul ka Allah teh ya Allah cing pun anak hayang kabori motor dibatas pamentana teh deui kumaha lamun Allah rek marebus pan maha beunghar heuh lamun ngondang kumaha itu kumaha nu mere ulah dibatas ku urang nya itu cing ikhlas cing ridho pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pek pikir ku hileng TPRI alah marketingnya kudu alus ya cek marketing kadang saya kumaha pemasaranana gitu jadi pan anu rek iklan teh loba mohon pasti daya tarik tapi dari anu iklanna dari anu etanana perusahaanana kumaha tah cenah lamun dalangna teh anu mambung kitu kitu sok aya kitu deui anehna teh nya mata kaing lamun ngagoreng teh kitu cenah giri harja tilu deui lain kahayang kuring kahayang perusahaan kitu dina TV mah dalam lain kuring mung manehna mayar nya da eta mah laras kitu pisan teuing atuh mudah-mudahan kaharep nya sing biji giri harja tilu nu ratusan amin model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng si dadan teri papatahan si oga teri papatahan geus kitu meureun bakat bakatna tamanya gen pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunandar geus pinuh si Asep Sunandar ge keur ngeureuyeukeun diajar loba keneh kalemahanana loba keneh kasalahanana laras sabab naon ngadalang ngawayang beda nah beda kumaha aing ngawayang manyaritakeun lalakon wayang kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu antawacana karawitan tuh sabet eta ngawayang aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara dalang sebagai pemain dalang sebagai pendakwah dalang sebagai pelawak sebagai mata kudu pinuh ku wawasan mata tiada hari tanpa membaca tiada hari tanpa ngadengekeun berita belajar bener naon situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara Astina Amarta Wirata di jero negara politik budaya hukum ekonomi tek begeuk teh Tuhan teh dalang kudu nyaho matak teh mah kaharep teh dalang teh kudu gelar kaharep sakola cing laluhur ulah cara si Asep SMP gitu tamat tapi hari gaul mah wawasan luas mah tu gaul hirup mah loba tatanya loba mangon Wilujeng Tepang ya sareng Mang Cepoti Giri Harja Putra Giri Harja tilu sareng Giri Harja tilu duet anu kagungan TV kagungan TV anu henteu ya rasain hese cing tibra ingat hiburannya sok atuh da fungsi jara parap tadi sama mending ayeuna mending baca protol kan hiburan dah hiburan maksudnya hiburan naon ngareog nyalung kan dek sulap beres nu nanya kemana karep sebenarnya pongan tapi lagu pet lagu pilih akang pada nyanyi gitu dah akang mah ahlina nyanyi atuh kasaha teh ngomong gitu teh ente dah cepot tadi mah pinter nyanyina atuh lamun kitu mah meureun tong mawa sinen geus ku aing diborong naon aya sinen ngawakilkeun ka sinen sok atuh itu sinen teh si sinen teh Mama Hayati aya alias cuma alias naon tuh baheula mah sinen teh aya alias sinen teh si heulang si toed si pecut si jangkrik si cangkurileung ieu panglandikeun ku akang si orai si lenyai ngana wasa teh si goblok kaya nama tuh goblok sareng si anjing atawa si uruwi dia
Silalur Oh aya. Silaja Aya hasil aja. si balon Aya. Tah si balon kumaha? aya riwayatna Nah, disebut si balon teh kumaha tah? sinen teh baheula teh jarang euy dalang teh perebut Sinen teh nya. oh ai sinen gering flu irungna teh ngucur meureunnan eta sinen teh karunya meureunnya ka dalang oh sinenan Taras. maksakeun maneh we gering-gering oge Sanajan flu ge nya. Kumaha teh? bari nyinen teh cari kaya Kamang Raja Nging seret. ai perbah gandrung pelendung cenah irungna teh heeh bletok tadinya dilani we si balon aduh ampun alah ampun Ya lagu balon gede. ai silaleur mah dilani silaleur teh harita teh nabuh teh jauh leumpang Kamana? nabuh mah jarang kendaraan atuh Jarang. leumpang na oge nepi ka 3 jam atuh Nya. nah eta teh gamelan teh di Taranggungan ngajemput teh Mohon. Talepa. jeung baheula mah ngawayang teh jam 6 ngosana teh Mohon baheula. atuh puguh we balik teh leumpang bari jeung brai panon poe teh teu wetan Jeung gunung. ngaran-ngaran teu hees ka poe teh ngelengut Kapoe tamong teh nya. ai sinen meureunnan dalik deug aya we saung bonteng gek we di saung bonteng jogoledag gue sinen teu kuat kutunuk Capek. angin gede atuh puguh we androkna teh kasingsatkeun ku angin ai burung teh teu malalur mun numpuk dina bobogaanana eta kadenge laleur ngararomong oi rezeki cenah we poe tarasi Ada bau. Eta pengalaman aduh. tah tidinya dilani we si laleur Aduh. ampun uang bagus aya naon bot kira eta da ngukeun di payunna Bagus. tah nu dagang ieu gabusna bener pot kade ringu itu di ngarunggu nah ya Pak di payun aya nu eta gorowok kade sing hati-hati ya Baur ah. Di leuweung. makanya kayaan di leuweung gitu ya Mohon. iya kade sing hati-hati waspada permana tinggal Ya, si aya. iya jeung uras sompra kade jang mi HP biwir Tah eta. nah nu abdi geus kana teuing gitu Eta mah teu. ulah kaget manusia manusia ulah kaget goblok teh sia ai keur ngalamun ngatubok euy Raja Bagong kedok teh mah sia teh eta sihungna butuh keur pipa we aing mah sapohan nina uang bagus ke antos sakena punggawa ya kasep-kasep anyen resep nyukut marga satra iya tadi nu apa yang mau diharap ta percis penguin aduh kasaha teh sia teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ama aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan lain jelema tanu tiluan Gusti disangka suung bae aduh jelema mun naker goreng pakut goreng patut banget Banget goreng patut. Pak tabako nya naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anakan kaget kungirahan ningali ingkang sampun prapta ingkang sampun prapta
Pawongan kaget ningali anu ngabedega di payunan ngandika kisila wilujeng tepang iya Satria non wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek jelek sama wong geneng sing yang jawab ku jelek nya sok jawabnya diajar itu nya bapak sanaon itu teh diajar ngomong jeung ukara itu wilujeng tepang nuhun sia tara-tara we itu wae nanya teh lain emang namana teh sok rada jeung anjing aing gitu nya lain tanda euker lain nyahoan kitu teh mah mau siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam keikat budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ieu eta anu hideung ngomong halus teu sangka nu kararitunya bisa ngararomong tuh Pak kumaha keur bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga orang nyeri nah paingan cek keterangan nu ngagebruskeun ka neraka teu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama ukuran da kudu dipaehan sih mah teu heula nah ari sia saha sampean ngarang kaula teh Sadewa wah Sadesa jeung saha aing mah nyaho Sadewa aya eta anu tukang tah ieu anu hideung sakacamatan kuring mah sa RW kuring salemur Sadesa Sadewa Sadewa belum oh Sadewa urang mana teh Dew Dew itu tuh anu tanda tahlil urang mana lain geus rupa-rupa lain eta ku cawadanana lain cawadan ku apalan permana anu tukang naon haleluya beda ka mah ya naon cenah artina aku siap ya manehna agama naonnya haroskeun sawadan Sadewa anu tukang kuring Semar seun anjing ngaranna anu semur martun aya eta anu diiket kuring Dedi wah beres nyer sieun dipacok aing aya itu nu tukang kuring si saha anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono tah eta badminton teman tinju atuh wong ngendi sampean bahasa kitu kaula teh ti Bumi Rotau sawujud ti negara Amarta Bumi Rotau ya negara Amarta ari eta nu tukang sami titu ulan titu di mana Cicalengka Cicalengka atuh Pak Bupati namanya Cicalengka dek ka mana sampean kaula teh apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kekayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah ya cek abdi ge perampok garong begal perompak
perompak mah di laut. Nya, kita kudu bisa ngabedakeun. Aya di darat perampok. Nya, Aya di dapur teu ngejo nya mah. Teu nyambung sia mah. Jigana lamun maneh masrakeun harta kakayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu. Henteu kitu paehan bae. Ya Pak geus kejam. Oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy. Kalau gaya hargaan. Anu matak dina bah dia urang pagehan budaya urang. Matak reueus ku aya pakis. Naon pakis teh? Naon pakis teh? Si belegu. Pakis geuning anu dina di leuweung ning cekah cekro. Si engkis atuh teh. Paguyuban ki Sunda belegu. Pakis teh paguyuban ki Sunda singkatan. Dek dipasrahkeun ka Bapak Sadewa. Geura eureunnan sampean. Laku lampah ngarugikeun batur teh. Sabab cing ingat. Yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat. Ya, maksudnya hoja akhirat. Mun tong nyaritakeun atawa tong dicaritakeun namun sia can apa? Salat getara. Eta nepi ka kitu jelema. Mamawana dengan asa pangbenerna ieu meureun hirup teh. Salat. Kuasa pangbenerna ge geus salah jelema mah. Ya, laras. Sawat nih. Coba pasrahkeun. Ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade. Ya, ditanggung mamalana ku ulah. Itu mah tos ditekadan sih. Oh, niatan. Ih, sugana ku cara kieu teh atuh leuleuy. Pokona maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing. Apan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngadoa. Poe ieu bakal hasil. Bawa syarat tupikatan teu. Aya ge akte kelahiran. Nya. Nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun. Oh, lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula. Laras nama. Eta mah lain deui urusanana, eta mah merupakeun ancaman. Keur Sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo bari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri. Eta laras. Sok dipikeun naon rupaha dipentak ku sampean. Semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar. Kaluar getih satetes amakan sadami. Kaluar nyawa tina raga. Deh eta we satria teh. Eta ciri-cirinya ka diri. Aya geus galab euy. Kumaha sih? Apa kon wani merangaku Sadewa? Ora wani dening apa kulanang-kulanang. Aji mulati tegak ka dianya, suram rata jaya merata. Nyekel sabuk bilang tato. Aji mulati tegak raya, ajakakeun bacot. Dinu legasnya. Hei. Anu mana? Hei, kapir. Si harapan ku sia kayaknya. Dek dipasrahkeun eta iket. Dia. Dia najis. Kan dibacok aing mah. Sawiya sajugan ku abdi. Mundur Pak Nur. Lain hiji maneh sing waspada. Tingali di hareupeun rungkul ringui. Ya. Sirulit aing mana? Pan digadekeun. Sae. Lah digadekeun. Sawiya tu ku abdi gan. Hali mundur dawala. Piraanan jelema. Hali cenah. Nya anu tara salat mah kitu. Ai jurus halus. Ayo kepungah kubuaya banget. Sae Gusti. Sadewa ya sikil prong. Tur. Memang aja ngabalangkeun kaula. Tapi dikersakeun kaula salamet leuwih ti kitu. Laras.
anjeun dek ngalah nyawa kaula dipiheulaan ku kaula orangna ikan bakal mutusakeun jiwa raganira kejawab pusaka kula rasakeun jurik anu sok ngarasakeun masyarakat ai geus beunang pimpinanna mah kabur pasti awas ngelawan jago aing mah sia Allahu Akbar aduh bulu aing kasabet bulu aing soplok aduh ketemak dulu pariksa aya kene nih euy aya dengan teu ketemak teu kena bohak teu nyeri teu mun baya teu nyeri wae Penasti kersayang tumampar Raja Bega katiir pisan ti corona atuh ieu anak buahna nu ngulon nu ngetan nu ngidul nu ngaler paburisan kabur sastra jingga kan benang kengengan lempeng pisan ngerti corona aduh atuh muridorna kabeh oge percaya dina mentangkeun panah dewek melu latihan ngungkul baheula nya pernah jarak 1 kilometer nembak korek api benang tembak ceng benang kan teu da jauh atuh sia teh mikir ade di nya masuk Benar kan diomongkeun. eta mah eueuh teh diomongkeun ya ampun aduh Allah sukut pisannya kemanakeun teh hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang sok kanya Tembak naon? bisa teu modar sia kakenan aing heuh aduh hari jelema ngaclang atan dirata ngademane panglingan datang dirata ngademane pakulingan anta para deui sadewa anu nuju nyawangkeun nu paburantak nyata nu kalalabur Bima anu nafsu ti tadina kene edan bangsat aduh prakarya Palpati Palpati hutang wirang wirang kalakuan teu ti iblis ya keke naon teh prakarya jerong tolong sia sareuk-seuk aing ngadengena ulah nepi ka bogoh ka indung paduli aing teh boga dulur sia hiji asa ku ka bida-bida teh prakarya naon dosa raya do woi modar sia ngawiwirang kula warga aib edan binatang Semar Astaji ngadawala leungiteun Raden Sadewa
malah rada curiga margi aya getih ngalukra atuh kok kituna afruk-afrukan milarian sadewa itu kaayaanan tuna lampah eta kacarios aya naga luar leor dugi kapaburan tak bagong banteng sieun ku ayana naga luar leor di tempat itu kaayana sang naga lumampah bisa tengah acarios ieu naga ngahulang ngaraga meneng ras mikiran ka putri anu kiwari dikantunkeun atuh ngadak-ngadak aya nu ngagubrak ka payuneunana nyaeta layon sadewa kaget tenera ningali kaget tenera ningali kaget nak kiri-kiri lagi tenera ya ningali ya gubrak teh dulu dulu nepi ka ngagoloh-gor kitu ti corona kunaon manusia ayeuna nepi ka geus murah nyawa jelema cenah ayeuna teu panggih maehan batur Gusti tingali bujeng hiya kana lengkah wujud manusia kana utekna ati ningali rarasaanna teh moal kapanggih padahal wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katungaraan ayeuna zaman jelema anu disebut cukup belengur balaganaya artos nganaon takulan cukup belengur balaganaya teh teu beda ti ilmu lilin ai ka baturnya angan manehna leeh bea mamalana tina cukup belengur balaganaya teh nyaeta jegor-jegor kabobono buringas katitiwasan palalinter ai ngomong nama ngan kabalingar dat dina teori ngajedogna cicingna dina teori duduh alam geus kieu zaman geus kieu Gusti Maha Agung tong boro mah jeung kajelema pasasatoan oge eta di bismillahan heula sami hirup namanya kulang sarua hirup tapi moal kasuudon beureun buah ieu jelema nu boga dosa nah eta da pasti aya pitulung meureun lamun jelema bener mah tapi moal goreng nih kaula suudon ka jelema ieu sae kula anu nyaho kada kajadian lintang ti manehna sorangan amalna manawi rahmat pitulung Allah nyarengan izin Allah izin Gusti nu kagungan kaula teh ngabogaan cupu dina buntut anu eusina tirta ka Mandalu nyaeta bisa ngubaran anu tatu da bisana maot teh kulantaran tatu wujudna ruksak kurunganana matak manukna ngencar dek ditepung-tepungkeun deui getih patepung deui jeung getih urat patepung deui jeung urat daging patepung deui jeung daging kulit patepung deui jeung kulit waras teu makaring jati-jati teu makaring waras waluya kalayan izin anjeunna mun can pastina tapi lamun geus pastina mah kaula moal bisa nolak lir malam tumeraping api saciduhing matu sakacaping nyata
Raden Sadewa dikeselakan Tirta Kamandalu lelemutanana kumpul dari nyawana Jangiratangi itu kersaning pangeran di mana ya kaula geus aya tempat nu aneh di wae leuweung anu sakieu luang liwung ka dieu sakedap kasep urang ngadongeng kaula moal ngaganggu jeung moal nyeri yap ka dieu urang padu duaan nah aya naga bisa ngomong ramehnya kula yap ka dieu sakedap moana naon dijamin aduh gila kieu nempo beungeut lagi aduh laras keagungan pangeran dugi kaki Gusti iya gitu anu disebut naga bonar teh isahane sanes kula Sarip naga dupi kakasih teh ke sakedap aya taroskeun hakim tos netepkeun naon rupaha kejadian teu bisa jadi tanpa sabab hideuk laras aduh kaula keur ngalamun ai gubrag teh aya wujud ragrag hareupeun kaula ditinggal ku kaula layon anu ngagoloh-goloh ti corona cing naon kejadian anu kaalaman ku hidup satu acana tadi masing pati aya sababna pengitu ngumawi kaula teh ditandasa usaha aya we is moal pati-pati ditandasa lamun teu boga dosa tah dina soal dosa kaula mikir dugi ka ayeuna teu acan aya kasimpulanana naon dosa kaula mikir nyoreang alam katukang bisa ya laku lampah nu salah laras tapi diingat-ingat ku kaula acan kaula teh tapi nah bet aya nu nandasa kieu naon kajadian bari sanes anu lian saha pokona aya we dupi kakasih teh ngaran kaula Sadewa naon itu orang itu lemah jantung gitu saha Den Sadewa Sadewa wah di mana hidup Sadewa kaula teh ti bumi Rotau nagara sanes daerah wewengkon dupi karek kepada sapon ku negara amarta kakasih teh Sadewa leres kunaon sampean anu mawi Den nun Gusti nu kagungan nun dijabah naon ai kaula teh salerasna mah hidup naon gaduh anak salira teh kagungan putra putra putri awewe pun anak teh oh istri saha kakasihna Dewi Srengginiwati leres ayata pun anak teh geuring nang tunggalang layu ngingetan impianana pun anak teh ngimpi di patamanan penak sareng hiji jajaka kasep ngarempereng koneng kakasihna teh nyaeta anu disaurkeun ku hidupna we Sadewa ayeuna teh pun anak teh peuting tega kana sare burang tega ninggalkeun barang dahar
waas lamun lumpat ke tempat sare nangan ukur guguling di digugulung dipakai tilam kaeling gitu we sesama teh sadewa den manawi luntur kalbu jemar mana naon panglanongankeun pun anak hidup supados ulah gegerpekan teuing maksudna si panglanongankeun dasarna dokter kaula mah sumuhun rupina ku tepangna sareng salira oge bakat sagur nuhun upami kersa mileuheungkeun moal teu akei-akeyan si cepot dipilih menang leuwih aing disangka ngipri ke tajen kawin teh ka anak naga sakedap dihaturanan lingi dah muka halangan ku gunung palidi itu dinya aya guha keke rupina kaulah teh sanes waktos we upami aya waktos biasa ayeuna mah kaulah teh nuju repot ieu seueur bujengeun hapunten we pangarsa punten den tulungan den wah nyeri hati aing tangtos atuh kula nampik oh iya ningali bapakna ningali wujud meureun kabaca hatena kabaca ku kaula cenah meureun bapakna geus kieu komo anakna eta meureun pikiranna teh tangtos pasti eta padahal lamun ningali anak aing mah teu gegerpekan beda kaula ngahormat kana keyakinan anjeun ngan lamun dipaksa engkena nungtun Raja Wisuna bahaya aing dihina lajeng ieu naga duduk naga samanea terus sing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa nyaeta meuremkeun panonna matek mantra ngagunakeun aji sirep si megandana dan nerah kingkang ngawatek aji kang dan nerah ngawatek aji kang linewi angin pangepikeun talatah kula ka manehna sabab kaula dina hate yakin lain dek niat jahat lain niat goreng maha tingali anjeunna bujeng hiya kana lengkah wujud manusia kana utek hati uninga maha dina sagalana nun Gusti upami leres aya jodoh dugikeun amanat kaula sadewakeun aku wisaya yang kerek dina gawir kerek tibra. Alhamdulillah pintonan paratos sengse hapunten bilih dina cariosan atanapi pintonan aya kakirangan hatur nuhun kana perhatosan sareng dukungan ti sadayana.